Sahan. Caplokan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ieu para ya? Eta kumaha eta? Ieu para. Os da bari sawe trek. Nah kitu. Tuh, heueuhan eta. Kumaha ieu Jika para? nu meureun eta aduh. Jangan dong. Ini pengen. Wasabi katalah di dunia perartisan mah Kang Buyung sound system. Kang Buyung. Nanyakeun. Betul teu nararana sarangan ka goreng lah. Coba untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan alat alat. Kang Goreng ditahan saha itu mungkin harita. Ayo. Kan entot teh minta. Sewa ieu. Yuk, mengani kegedean di Bandung nyari itu bahaya ini. Frekuensi om sabaraha gitu. Ya mixerna merek naon? Kalau mana lo pertanyaannya ya orang jawab hiji biar kita jelas semua tahu ya. Ya, siap. Ya, frekuensi tadi. Yuk. Temenang diu. Sabaraha? Sabaraha? Frekuensi jam 12 lah. Yakin jawabnya tepat. Terus Pae jamna. Jam 12 teh ka dieu tah di belah dieu ngagilok gitu. Harga power sabaraha? Harga power nu panganapna. Biasa Anu itu anu. anu anyar. Iya power SP 3.0 Pak. Teu nanyakeun nya. Urang mah pamer emang. Teu nanyakeun ya. Siapa yang nyawa dah. Power 3.0 Pak. 3.0 sanes 3.000. Cenah ya ge. Terus nanti masuk. Sangat kayak ngarisan masa sasana. Artosna kayak ngarisan. Nyahoan karena ketuana. Sawareh Pak jadinya. Ada jejak dinu duit selepet. Tuh, ada jejak suka. Besok kalau narada ini lah. Aduh ampun ya. Terus nanti Pak. Hari mixer bias ron tambi sareng abdi. Anu Bapak nu mana Pak? Oh iya, bias ron tambi. Aduh, ayo bingung ya, belum hasil ya. Tapi insya Allah Pak. Lu penting Bapak agak semangat. Ya. Ini pakai itu diwariskan di gua Pak. Sip. Bayar semua Pak. Ayo naron. Saurna bok. Nah kada digentos. Settingan ya Pak. Settingan ya. Sesuatu ayo Bok kayak kambrek ya terus terang ya. Saurna kada digentos. Sumuhun. Nuju ngaprak akan tulang. Ahli produksi Bok sebenarnya. Ya bearing. Terus komitmen beneran ya. Ai 10 kali teh gini. Tadi ngeluh cenah. Ya sababli kunaon muter gitu. Sorana nu kaditu Pamurisan. teh sae. Jadi lamun pangumai ka dieu. Midalna tiasa pasang ka dieu. Nama mau ke mana wae gitu. Udah muter sorena. Jadi mun aya penonton di tukang teh tinggal tengah toa we. Solusi. Nah itu menjadi pikiran dan abdi. Batu mah saking hararo memang pemurisan kali itu arah raya. Gelari kita hese. Oh hese. Jadi sesuatu yang lain daripada yang lain. Bonus ya teh. Lamun si mereka cipta ini. Sudah online kade. Aduh. Awe teu bener mah ditanggungkeun itu naon. Atas mau nararos dia dari kira hadarnya lah. Gas. Pada melancar di dinten selain kanu sound system kanu naon. Aduh, abdi kan PNS oge sanes. Dari mau mengis buku kateter. Iya. Kalau patah tangga geus baru sound system. Si nyage kuring teh. Kateter di dieu. Tapi dah. Kateter di dia sering atanapi. Tepen. Ari kateter mah kereh tuh di mana-mana kereh mobil. Ada yang tarang-tarang bisa dari mungkin kilo 700 dapat tara ada Saurna terus bisa dibatur Kumpul saurna sok ngecerik di pinggir jalan. Eta kumaha ta? rumah was tara di mana ya hari 2 juta kalau masuk ke kalian gitu di jiwa Ngagaleun power. sobarayahan mah atuh aya ngetik tadi karena siapa Power sabaraha? apa bebeja ka pamajikan mah ieu 1.500.000 27.
Mata kalau menulin ke imah ulah ngomong-ngomong power 8,5 juta awas. Shoot ya. Alas aduh. Puput ya. Sok gas. Ya kita bermain ya DJ Buyung Sound System. Ayo nyengso aja belum mana nih lari colokanan anu ieu. Eta bener mencet tanya. Boleh dong. Salah, iya aduh settingan mana iya. Iya, Pak. Kumaha kuring iya. Aduh jadi kacau kayak Gaduh. Awas DJ. Sampai aja nih, Mah. Siap. 1, 2. Awas, mengharap ampun. Awas. Motor. 1, Eta bae curug lagi 2. Iya. Tepuk tangan belakang Buyung. Gas. Aku rekene jono di ditu. Aku rekene. Alhamdulillah. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngartieun di wawancara. Siap lalu. Siap, Mak.
Aduh. Sahurna midolna jebol sudah 2 siki. Kumaha kemarin ngagas teh kumaha. Operatornya di mana? Lah kemarin Operatornya di mana kemarin? panggilannya. Ya lamun kondisi kieu sabna midolna pegat 2 eta kumaha mun keur acara balik deui apa kumaha? Balajahna digetos langsung kana naon. Saya gitu. Itu aya tuh di apa? Bade ayeuna mah. Cair. MS dia sabon koning. Jadi lamun kondisinya kan di lapangan middle-nya jebol 2 ya. Ya apa dipaksakan sabna full terus gitu. Ya kan mun bisa sabna diturunkan sepados ya anu middle 2 deui teu jebol deui. Soalnya lamun middle terus diteruskan dia tadi middle bisa jebol deui jadi BHKB. Akhirnya diperbaiki deh. Gitu sepados tahun payun lebih langkung saan. Hatur nuhun. Selesai itu ambil solusi Kang Tulang dengan membawa perangkat yang baru lagi di 3 negeri itu, tapi belum sempat waktunya untuk disambungkan gitu ke perangkat dosis tebuyung. Ya. Tuh jadi bisa sana. Oh. Halo? Nah, bisa. Dan kaburu disambungkan, enceng geus disetelmakeun musik teh kaburu. Gampang lah. Jadi sananya Jadi untuk meminimais kawiwirangan, jadi saatnya di honoran supaya udah seimbang, bikin gitu. Nah, terima kasih. Nuhun. Coba. Jadi kalau sadayana oge ketika menghadapi permasalahan seperti ini, yaitu sarannya tadi dari Kang Tulang seperti itu. Ya.